Mah, Aya naon kasep? lamunna atos ageng, cita-cita hoyong gaduh istri 2. Teras pami istri 2 eta baya dipiwarang naon wae eta teh? Nu kahiji mantuan mamah masak, nu kadua mantuan mamah nyeseh. Teras pami gaduh istri 2, aa bade bobo sareng saha? Ama bobo sareng mama we. Tah aya. Ieu anak berbakti ka kolo teh. Okay. Ari istri 2 aa eta teh bade bobo sareng saha engken? Cenah bobo sareng si ayah we. Alhamdulillah. Ieu mah da kahayang ieu mah yeuh. Udah copet. Malih. Udah, guys. Terus. Capek, aduh. Alah sia buntu. Sia. Mama. Kemana sia? Mau jalan buntu. Kali tuli punten. Enggak. Buntu. Oh, bener buntu ayo. Ayo copetnya diantep dia. Ayo udah. Kenaon Pansip? Udah copet. Ari eta mobil saha? Ada copet tak? Copetnya lupa kemana ya? Kakek cek atau enggak? Kemana banyak kali itu? Aduh, bu. Aduh. Siap. Lompat kemana? Mana sia? Ngeungeul ku aing. Sia. Ampun Pak. Rek di tengah kulengan katuhu. Kulengan kenca. Kenca we. Milih nu kenca launnya. Kenca. Aji. Si Mang Emal apa bohong. Kok korek kenca. Ayo, mana tinggal kau aja tinggal di sorangan. Tinggal sorangan we Pak. Siapa lawan tinggal teh? Anjir nggak bohong deh. Tolong bang omong sia. Tengok kelobang. Pemain aja sendiri. Buat. Oh, hansip aku wae. Hansip. Dah. Yuk, udah. Yuk. Mana copetnya? Sanes Pak. Nah, ya dapetnya di mana? Abi mangan hoyong terang eusina hungkul. Oh, berarti mana copet? Misalnya mana copet? Nembe 2 kali Pak nu kapendak. Nu sanes nama alhamdulillah salamet. Oh, berarti mana sila nyopetnya? Mana nyopet pakai naon? Panangan Pak. Banyak punya tungkul mah. Di mana-mana ge niat, ikhtiar, istiqomah. Insya Allah hasil Pak. Kalau nyeramahan orang deh. Mana buka pegawaian? Gaduh Pak. Naon? Nyopet. Ini ke kantor. Terus kira. Ayo. Aduh. Pak RT mau manggil. Udah. Mana gitu hansip ini cana tangan lagi yuk. Ampun tuh diangkat kena baik yo hansip.
Siap, Pak RT. Astagfirullahaladzim. Kamana wae ente ditelepon teu diangkat-angkat. Emang copet. Pak RT, dina HP-na oge memanggil. Jadi saya buru-buru lompat ka dieu. Lamun Pak RT menelepon mah, saya diangkat langsung. Cobik, ai badan abi sakit tas edea teh acan. Kirang cedew, kirangan di 4 kilo weh. Oh no. Nyata teh atuh hese erek dieu teh. Gampil atuh cedew. Kumaha tah, Ceu? Tiap wengi weh seueur cai herang. Ah, tuh gampang gitu mah. Eta teh eutna saatos tawa sate acan Mam. Geningan, ayo Cep Devan. Kok sakit Cep Devan? Acan, Pak. Nembe ge sajam. Kieu Cep Devan. Papa pada naros. Ari Cep Devan serius sareng anak papa. Insya Allah, Pak, serius. Alhamdulillah. Ari Cep Devan terus kudu damel. Atos, Pak. Alhamdulillah. Ari Cep Devan terus kudu bumi. Atos, Pak. Di komplek Giri Mekar Ujung Berung. Alhamdulillah. Ari Cep Devan terus kudu kendaraan. Alhamdulillah, Pak. Atos. Merek teh Om Dojes. Ulah nurutan alhamdulillah. Alhamdulillah milik papa. Bisi benang copyright. Tapi Cep Devan nek teh terus jodohkeun ke orang Cibiru. Oh, gitu. Tapi, Pak, abi teh gaduh foto papa sareng randa kampung sabelah. Tos weh anjing nikah sarsik neng. Alhamdulillah, cair. Del, Del. Nanti Bang mencetakin api dari awak. lah. Kumaha geus bejakeun ka Pak RT, api geus cager. Terus pi Kumaha geus bejakeunna? tah kieu PRT tahlilan teh teu cios saur api. Ah, siap. Si budak teh. Cobik, nah katinggalina juga nuju bingung gitu. Muhun ce, nuju milarian susu kange anak. Susu naonnya nu sae? Oh, susu kange anak mah tos we atuh ku asi. Asi mah teu dijual di mana. Tapi ce, Entos ku asi mah tanpa bahan pengawet, malah berprotein deh. tapi ce, Entos ku asi mah ieu bakal bikin anak tumbuh sehat, pinter, jeung cerdas. asi we pugu keur anak ucing. Tadi aku ngomongnya anak kucing gitu. Duh, keur PPKM kieu kanu usaha meni sepi. Usaha naon ya, Mang euy? Sarua mah jabaning pamajikan urang teh rek ulang tahun. Wah, merek kado spesial atuh. Yang spesial atuh ngan pamajikan orang teh loba pamenta. Emang minta naon wae, Mang? HP anyar, baju anyar, kantong ge kudu anyar, Mang.
Pangmelikeun atuh arinya ka pamajikan mah. Jadi pangmelikeun lah. Tapi manehna sok lecik sorangan. Lamun urang ulang tahun boga pamenta kalak dicarekan. Nah, emang didinya minta naon gitu, Mang? Tesapi ramang menta pamajikan anyar. Aing hayang. Teka rasanya lur. Ngobrol bari jeung seserian mah tibeurang keneh. Tapi kapeuting kieu teka rasa teh sepoe geus peuting deui. Tah. Ari ngomongkeun bapak sorangan atau ngomongkeun aki, kaasup gibah teh nya. Ya moal atuh aing ngomongkeun nu alus mah. Tuh, teu ngomongkeun goreng, ngomongkeun alus ya oge. Ieu nya. Aki urang minggu kamari dipanggil gubernur. Wes, Gaya ban? hebat. Tapi leuwih hebatan kana aki urang wa euy. Wah, Minggu kamari dipanggil ku presiden. asli dah. Asli. Tapi pikir-pikir hebatan kena aki urang da di antara dua ieu mah. Bulan kamari ya. Aki urang dipanggil yang maha kuasa. Siapa lawan kan gue? Iya. Kalau gua ngomong sia. Ayo, tanggal kurban. Nyeta teh atuh hese dek ideat teh. Dek ideat kelah. Jadi ideat. Laka didongkeun deui. Si keberi HP anyar, baju anyar, dan juga anyar mah. Siap.